Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana penakli sareng Kang Aritnya dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng anu nyandak judul Anak Titipan Siluman. Ieu teh seri ke-13. Mudah-mudahan mitra-mitra tiasa kahibur ku ieu acara dongeng Sunda. Sareng mudah-mudahan mitra-mitra sadayana dina ayeuna nuju aya dina kadamangan, boh damang lahir, damang batin. Urang sami-sami saling doakeun nya sareng Kang Arit. Insyaallah ku urang saling doakeun, urang aya dina pitulungna Allah. Kamari teh dina seri ka-12 nyaeta nuju nyarioskeun bisurti anu aya di bumina Mang Omen. Nyaeta bade ngajajakeun artos khusus kanggo nyebakeun nya, maksudna menyebakeun bisurti. Kumaha ieu lajenganana? Naha Mang Omen tiasa dicana ku siluman atanapi moal. Supados teu nyangkolong teu kana waktos sumangga ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Atuh bisurti teh gancang nampanan eta emas. Bari semonu ngadeg-deg. Nuhun, ayi, nuhun pisan. Kitu cek bisurti. Bari kituna teh gancang ngasupkeun eta emas kana saku bajuna. Bisurti meuni kokompodan, cek pamikir bisurti aing dieu mere. Malahan mah ayeuna Mang Omen malik mere. Pan dina merena teh mau dibandingkeun jeung pamere manehna jauh melamelu atuh. Mainana mah mere ngan saukur sapedaeun, ari Mang Omen mah sakudaeun. Anu saterusna bisurti pamit rek balik. Pangpang nama hayang geura nyaritakeun naon anu kajadian dieu. Anu saterusna bisurti gancang balik ka imahna. Sanepi ka imahna bisurti gancang nyamperkeun salakina anu keur diuk ditepas. Kituna teh bari udud siga anu ngeunah pisan. Padahal mah hate Mang Komod teu pararuguh. Pikiran Mang Komod tagiwur, bisi jeung bisi eta duit teu ditarima ku Mang Omen. Lamun duit cenah teu ditarima ku si Komen jeung ku si Kiti, wah cilaka salawe. Sedengkeun keur neangan tumbal teh keur neangan seba kacida hesena atuh. Dengan tumbal teh teu sagampang kitu wae, perlu pemikiran. Pan ari keuna ka jalma anu imana kuat mah jeung ahli agama hese dialana teh. Anu salilana dikirillah dikir ka Allah, eling ka Allah. Da bangsa siluman silemin ge hese rek temusna kanu model kitu. Atuh Mang Komod pas ninggali pamajikanna geus balik meuni curing hak atoh lain dikieuna. Pok Mang Komod nyarita, kumaha Surti geus dibikeun eta duit teh. Kitu cek Mang Komod geus teu sabar hayang gancang menang beja. Gek Bisurti diuk dina kursi kituna teh bari ngahegak. Da capek meureun kesang masihan awakna kituna teh bari ngahegak. Siga anu geus leumpang jauh.
Bisurti tegancang ngajawab pertanyaan tinu jadi salakina. Atuh Mang Komod ge beki penasaran, tapi sanajan kitu ngarasakeun ningali pamajikanana siga anu geus lempang jauh, padahal mah ada lempang ti Mang Omen kadinya mah teu pati jauh-jauh teuing. Man beureun ku sabab kadorong ku duka kasieun, duka ku kadengkian, duka kumaha. Da intina ari gambaran keur manusia mah nyaeta hate kolbu. Lamun hatena ruwet beungeutna ge ruwet dina kahirupana teh lamun pikirna ruwet asa engape asa capek, seperti urang lamun meunang beban masalah boh jeung kulawarga jeung anak, boh dina pagawean, pan bumi alam teh asa tungkep kana diri, asa urang we anu manggih masalah teh, padahal mah dangaran dihirup di alam dunia mitra-mitra moal lepas tina masalah, moal lepas tina urusan ngaranna ge di dunia atuh. Tinggal urang sabar we jeung ikhtiar nu paling utama loba ngadoa. Sanggeusna radari neh pok Bisurti nyarita. Cilaka Kang, cilaka, cilaka ieu mah. Sigana mah duka kumaha. Atuh Mang Komod maneh ngarenjag tur meuni ngahuleng. Pok Mang Komod nyarita. Cilaka kumaha Surti? Cilaka sok terangkeun ka Akang meh puguh. Tong nyar-nyar pirewaseun nu jadi salaki. Kitu cek Mang Komod, manehna ge ngarenjag reuwas lain dikieuna. Bisi jeung bisi eta duit teh teu ditarima ku Mang Komen atawa ku Biiti. Nah eta duit teh ditarima atawa kumaha atawa teu ditarima, kitu cek Mang Komod. Maneh marakpek dina nanyana teh da hayang geura apal hayang geura pugu. Pok Bisurti nyarita deui. Kieu Kang caritana. Anu saterusna Bisurti nerangkeun naon anu geus kajadian di imahna Mang Omen. Kabeh ditetek eueuh anu kaliwat. Yen si Siti teh cenah ayeuna mah geus beunghar. Nyeun imah ge cenah Kang ukuran 30x20. Pan ari keur bangsa urang mah cenah pan urang ge ukuran imah ngan 12x5. Ari ieu si Komen teu leum-eleum ting rek nyeunana haon cenah eta mangkluk teh. Kitu mitra-mitra ari jalma anu sulit ati belang bayah mah. Leuheung jalma anu belang bujur atau belang beuteung rada sakinten, rasana sakinten mending kitu we daripada belang bayah. Malahan mah kakuring mere emas anu hargana kacida mahal we. Malahan mah pokokna teh hatur lumayan cenah kanggo meser tarasi. Kituna teh Bisurti bari ngaluarkeun emas teh anu pamere ti Mang Omen. Tah kitu Kang. Atuh Mang Komod meuni colohok bengong mitra-mitra. Asa teu percaya kana omongan Bisurti. Ai teu percaya da katampo aya emas anu ditembongkeun ku pamajikanana. Kituna teh Mang Komod
semu anu kakerot lain semu untuna kakerot banget dah berem lir besi atah belum hirupna ngerasa kasaingan kumang omen edan eta si komen edan gablek harta ti mana piraku munjung mah dah munjung tete gampang nu karasa kurang-kurang mah Surti nah menang ngagarong menang maling menang nipu gitu sate kaharti gitu cek Mang Komod pikiranana teh Mang Komod geus ngalanture ka mana jigna dari sifat Mang Komod mah mun batur meuli motor lain kenal pot anu panas teh tapi dada manehanana anu panas lamun batur meuli sawah manehanana nu ka rumah sakit lamun batur meuli mobilnya manehna di ruang dah lamun manang usaha mah pamohalan zaman kiwari menang harta nu sakitu loba dasop otak dasop akal liar mikiranna nage kitu cek Mang Komod padahal lamun cek urang nah make di pikirannya mitra-mitra ada urusan batur sabodo we mencek urang apaan di dunia teh ya mitra-mitra kitu tah kitu di dunia mah yang ulah disangki yen ka diri urang no goreng di dunia mah pasti aya nu ngewa aya nu resep aya nu ngewa tapi kumaha Surti ari duit geus katarima can ku si komen teh kitu cek Mang Komod nanya deui ka Bisurti geus Kang ari duit mah geus katarima ku bebengok si komen nya syukur ari geus katarima mah akang ngarasa atoh ngadengena ngarasa bunga rasakeun sia komen ku sia penting aja sia bakal datang pamohalan ari sia bisa ngalawan siluman mah sia mah bisa diawanku model sia kitu cek Mang Komod bari kukulutus Mang Komod siga anu hayang puas Mang Komod bener-bener hayang ngabinasa Mang Omen teh padahal mah Mang Omen teu tuah teu dosa tapi kekeh we ari keur Mang Komod mah hayang nyilakakeun Mang Omen intina dirina geus kabulen ku cecep geus kabungkus ku ngewa anu aya dina ati teh lain hayang maju usaha hayang nyilakakeun batur baripan ieu mah Mang Omen lain batur nyasat namanya adi manehna we sanajan adi teh ka BIT ayo Surti urang ka jero kitu cek Mang Omen ngajak ka Bisurti ka jero imah atuh anu saterusna Mang Komod jeung Bisurti arasup ka jero imah hari-harita mitra-mitra dan Mang Omen keur loba anu digarawe hari dikomandoan ku Pak RT di kokolotan teh da Mang Omen harita nitah ka Pak RT omat cenah Pak RT pangajejehkeun anu garawe harita aya aki-aki hari si aki ngaranna Aki Unen jang santa cik pang nyokotkeun paku kitu cek Aki Unen nitah kahiji lalaki nyaeta anu ngaranna Jang Santa
Ah, mangga ki. Kitu cek Jang Santa. Bari kitu teh Jang Santa gancang mawa paku. Anu saterusna diasongkeun ka Aki Unen. Iya ki pakuna sakia cekap teh. Disikirang keneh urang nyanak deui. Kitu cek Jang Santa. Nya geus we Jang sakieu nungtut we. Atuh anu saterusna Jang Santa mah terus nuluykeun deui gawena. Nyaeta ari Jang Santa mah urah ngunjalan kai kenteng pokona mah reng naon Jang Santa bagianana jeung batur-baturna. Pok Pak RT nyarita, Mang Oro eta suguhan heula papan jeung keur gupit kaca supaya gancang beres nyuguhan. Ari geus beres nyuguh manpan genah. Kitu cek Pak RT nitah ka Mang Oro. Oh mohon mangga Pak RT. Mohon da upami tos disuguhan mah bakal rada jongjon. Soalna ieu nyuguhan teh seueur. Aduh ya tapeng sakit seueurna papan. Kitu cek Mang Oro. Bari kituna teh Mang Oro gancang nyuguhan papan. Hari-harita Mang Omen jeung Bi Iti keur ngobrol di jero sasaungan teh. Pok Bi Iti nyarita, Kang, ieu duit anu pamereti Ce Surti kumahakeun? Da abdi mah asa curiga. Nah Ce Surti ngadak-ngadak bager. Bari jeung mere duit sagala. Panan akang ge apal. Iraha teuing Ce Surti make mere duit. Mere duit segala rupa. Kitu cek Bi Iti. Bi Iti ngarasa heran. Tong boro duit sakitu dalamun Bi Iti keur sangsara mah duit sakitu. Cek no bohong mah kapake meureun dipake tuang satauneun. Tong boro duit sakitu sapeser ge ieu mah tong boro mere. Menta ge pan boro-boro ari nyarekan mah nya murudul ari mere mah henteu. Ari ayeuna ngadak-ngadak bager nya tuh Bi Iti teu curiga kumaha. Tambah da Bi Iti jeung Mang Omen ge geus apaleun yen sabenerna mah kabeungharan Mang Komod teh memang teu ilahar komo loba kajadian pagaweana anu mararaot. Nya Iti akang ge sarua rada curiga lain rada curiga we. Naon maksudna manehna mere duit? Pan asa teu kaharti. Sigana mah sigana ieu mah karek ukuran akang. Sigana rek ngawadahkeun ka urang. Tah ayeuna mah kieu we Iti. Eta duit engke teundeun di masjid. Tapi kayak akang rek nyieun wadahna. Kitu cek Mang Omen. Oh nya tukang. Abdi satuju pisan nya geus we kitu. Da ari dibawa ku urang mah komo digunakeun. Ih amit-amit bisi aya itu jeung ieu. Kitu cek Bi Iti. Ya Kang, abdi marek nuluykeun masak. Anu saterusna Bi Iti gancang indit deui ka dapur nyaeta rek nuluykeun masak. Da sanajan dicarek oge kudu sejen jeung cenah bibi mah calik-calik we wios anu masak mah abdi. Ari keur Bi Iti mah teu kitu pedah-pedah mainan loba duit. Jeung da Bi Iti mah hirupna tukang gawe, hirupna teu olo-olo. Geus biasa ari barang gawe mah. Ari Mang Omen gancang keluar terus gegeroan ka Mang Koko.
Mang Koko, ka dieu sakedap, ka dieu. Kitu ceuk Mang Omen ngageroan Mang Koko. Atuh Mang Koko teh gancang nyamperkeun. Aya pikeresaeun naon, Mamang? Kitu ceuk Mang Koko. Mang, iyo pangnyieunkeun kotak keur di masjid, tapi make kunci. Atuh Mang Koko rada ngahuleng. Kotak kumaha Mang? Asa teka tacan ka hartos, kitu ceuk Mang Koko rada teu ngartieun jeung rada ngahuleng. Da kotak di non, da kotak keur di masjid bah. Mitra-mitra kapungkur mah teu aya daya kotak amalnya saperus ayeuna. Daya kapungkur mah. Jadi kapungkur mah lamun masihan sangu kanu taraweh kanu naon teh bro we kana said. Janten teu aya kotak amal. Eta mah panginten duka tahun sabaraha tah ngawitan aya kotak amal. Oh, bentukna Mamang model kolak we. Oh, make kunci. Oh, mangga Mang. Ari kolak maka hartos ku abdi. Hartos. Kitu ceuk Mang Koko. Memang kahartieun. Ari kolak mah da bahasa teh kotak teh baheula mah kolak. Kadang-kadang kolak teh kapungkur mah mitra-mitra wadah kanggo pada hayam. Atuh Mang Koko ari geus ngartieun mah urang giru nyieun kolak teh. Sanggeusna beres terus dibikeun ka Mang Omen. Kieu sanes Mamang, kitu ceuk Mang Koko. Toh kitu. Oh, halus. Nuhun Mang. Nuhun pisan Mang Koko. Kitu ceuk Mang Omen. Mang Omen mah sajan ka pagawe ge teu boleh nganuhunkeun. Pan sidik Mang Koko teh pagawena bari dibayar. Teu kitu ari keur Mang Omen mah. Kitu resepeunana warga nu aya di dinya teh. Bari kituna Mang Omen gancang asup deui ka jero sasaungan teh. Anu saterusna ngageroan bi Iti, ka dieu lo. Ka dieu sakedung. Kitu ceuk Mang Omen. Atuh bi Iti gancang nyamperkeun ka Mang Omen. Ya naon Kang? Kitu ceuk bi Iti. Eta duit anu tadi pamere teh sok asupkeun ka dieu. Terus kunci deui. Sirita cekel we ku Iti. Jong gancang teundeun di masjid. Ulah dingkekeun omat besi poho. Ari geus teundeun di masjid mah urang teh tenang. Kitu ceuk Mang Omen. Atuh anu saterusna bi Iti ngasupkeun eta duit anu pamere ti bisurti teh. Anu saterusna bi Iti nuju ka masjid nyata maksudna rek neundeun kotak anu jerona aya duit teh. Geus beres neundeun kotak mah bi Iti gancang balik deui anu saterusna nuluykeun masakna. Teu karasa mitra-mitra waktu teh geus asar deui. Anu garawe geus areureun. Sanggeusna dibare tuang, nu garawe teh tuluy baralik. Eta ge ku PRT mah dicarek atau cenah tuang mah enjing-enjing ge cekap tacan kopi pan tacan ngopi naon itu ieu rokok. Ngancek Mang Omen keun bae cenah karunya. Ame datang ka imah geus teu taruang deui. Pancena lumayan ngirit-ngirit risiko. Itu ari pikiran Mang Omen mah. Nah memang mitra-mitra sifat Mang Omen hade